Bismillahirrahmanirrahim. Aing wilayah aya di aing kakawasan aya di aing dunia aya di aing Indonesia manu aing cek ngana sia mah ngontrak kabeh ge hayang awe nu mana bae siap nu mah jangan mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana di kumaha tuh janyana nu sok umplang-ampleung ka hotel mah pusan pesen nu bule nu putih nu hidung sekaligus pesen hayang nyaho jerona kos kumaha. Nanti ayah, itu kudu jauh ke Jakarta. Ayah dek dibangun hotel di dinya deket ngenjang aing. Tuh, dah kabeh kos sekarang itu. Nah, zaril ladzina takhadhu dina. Hiji jelema anu gitu ngaheureuykeun ka agama. Tinggalkan. Nomor kedua, jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama. Tinggalkan. Mendak Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji jelema anti dunia, kedua jelema anti jabatan. Anti Kangjeng Nabi Isa. Teh eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia. Hiji cinta dunia malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa hartana dipake ngadukung jang agama silahkan jang aing babaturan satungtung teu pake ngadukung agama saing mah jam moal kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa siap istimewa Kangjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan cinta wilayah teu dua mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat sajeun kal ge teu boga dakwah teh dakwah baik per jam, per detik, per menit, per hari teu dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah. Tapi tetep we dicaci dimaki. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa aya jelema lolong usap cager asal iman ka Allah. Aya jelema lampang usap cager. Aya jelema lepra usap cager. Komo bangsa kutil mah tiupuk beres. Bangsa kutil, bangsa doton, babari tah geus kos kitu. Aya jelema batuk bae, aya naon ge? Ieu kula cenah batuk bae, tiup, puh. Coba kurang, kurang ieu batuk bae, tiup, puh. Aduh manjur jasa, manjur kene tah ge. Ngan ku Kangjeng Nabi Isa manjur cager, ku si kiai eta mah bae, manjur kene tah ge. Teu hese deui. Ulah deui we ka dinya. Saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah. Ulah ceuk Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul dibere mukjizat anjeun moal kuat. Ulama anti dunia, anti jabatan. Hiji we Allah moal kuat ulah milu. Henteu ulama neuk milu bae. Ulah. Henteu rek milu bae. Keukeuh amat hayu atuh. Tapi tetap dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa. Wah, mantep cek eta juga. Sapoe kadua poe kan lapar. Cek Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3. Meuli ngana roti 3. Pas kebenaran geus aya 3 cek ke Kangjeng Nabi Isa kula salat heula. Allahu Akbar. Nyana juga tukang. Nu 3 teh dihakan hiji. Di dahar ku nya lep lurus beres aju nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah Allahu Akbar nipu beres Kangjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui Allahu Akbar ngaleuwihan Nabi emang sok kitu ku jelema anu make lipstik maka sok ngaleuwihan guru geus beres ge cak Kangjeng Nabi Isa urang dahar ke kula 2 rakaat deui waduh cak Kangjeng Nabi Isa Allahu Akbar beres garak ngaharep cak Kangjeng Nabi Isa mana rotina ye tah pan 2 ka mana hiji juga nya pan kula mau salat tah tadi kudu geus dahar ku nya pan ka tukang nya ngadahar roti blon teh coba eta ki Golkar teh kitu tah pokos heueuh cak Kangjeng Nabi Isa ieu 3 pan 3 ka mana ieu hiji deui iduka pan katingali ku tuan kula mau salat bae di gigireun tuan
kadang Kangjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh. Boho, zahiran wa batinan geus kadeuleu. Ya, sekarang jadi tes ku aing sia. Guys. Urang berangkat. Sajeroning berangkat Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu. Hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya. Yang nu maling roti tadi saha cek Kangjeng Nabi Isa. Duka mun aya mah babuk bae geus cek. Hebat jasa. Ngomong hebat galeuwihan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar nyahonya mah babuk bae habak. Pan ngaleuwihan eta ngaranna. Eta kos kitu. Masyaallah. Berangkat deui sagasa berangkat terus lapar. Sagasa lapar cek Kangjeng Nabi Isa kieu. Tuh aya uncal tuh. Digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa. Iya uncal, tol. Nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah. Ditepak dong. Pak. Ngegoler, tepak deui. Pak. Asak menang manggang. Nya lagi molotot bae. Cakana hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cakana kos kieu mah kayak meuli roti segala ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho ku lagi hayang nyaho coba ku Gusti tebak coba saha tah mun setan-setan mun jelema-jelema cakana teh ti kemabek lah eta teger kene eta teger geus dilalagaku kitu ge teger kene masyaallah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema. Tapi diangon bae, heuh dahar. Dahar, beres dahar, geus apa? Geus, tepak deui. Hei, ucal. Go. Udang deui. Bas, berangkat. Cukup. Nya nang tercengah. Kieu babu eta ilmu pohara. Eta ilmu luar biasa cak nya teh, bo, paingan ditadawah orang boga ilmuna. Heeh. Eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya. Cek Kangjeng Nabi Isa. Tambah habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah kayak gitu percis kos ge Golkar kos teu boga salah. Nah kuari nyebrang model penyeberangan gede mun urang mah sadane gitu Cisadane eueuh jembatan. Nah ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kangjeng Nabi Isa ieu atuh kula mah kumatuan bae. Itu gua mah akeup ke naon cek jalan. Ayo guys. Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai. Pak. Das cai. Teu oyag-oyagan cai. Ayo lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha? Lamun ngaku salamet mun teu ngaku cek lamun teu ngaku oyag cai. Nya ngahuleng we. Ceknya ente. Bener. Ente duka teu masa. Sugan nyaho saha nu ngadaharna? Ente. Berarti kajenting paeh moal ngaku. Kajenting paeh moal ngaku gengsi teh kos kitu. Gengsi teh kos kitu. Pugu nyaho di partai teh agamaan. Agama bae nu diomongkeun teh. Pugu nyaho di pamarentah geus acak-acakan. Ngomong mah bagus bae. Caknya nama teu nyaho meureun. Nu mabok ambalaya, nu korupsi, nu maling dihandap mangan sakadar maling kotok, maling kebo di luhur triliunan. Masih kene gideg kene mah. Cek Kangjeng Nabi Isa ieu masih kene moal waka ngabejakeun saha atau teu ngaku. Henteu si kula mah. Embung. Teger awet cek Kangjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak. Ayo guys nyebrang wae kumaha ieu di arahanan ieu. Nah, aya lapangan gede dikorek ku Kangjeng Nabi Isa tek aya 3 batu gede segede hulu di jero hate Kangjeng Nabi Isa jadi emas ya jadi emas sok gede hulu jadi emas kabeh 3 cak Kangjeng Nabi Isa ieu bagi 2 urang bagi 3 ieu tajang ente ieu jang anak ieu urang misah di lah geus lah bang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti ulah eleh deet cek Kangjeng Nabi Isa sia eleh deet
sia ieu nu ngadarat teh mumun. Aduh, tak cinta dunia mah kos kitu tah. Ujung-ujungna mah atuh kapleset bae. Kajenteng di wali-wali, kajenteng di kiai-kiai aya lain mah. Atuh kanyahoan bae. Kanyahoan bae tetep. Atuh padahal mah nya ulah ngaku kayaknya. Ngakunya hula cek nyana teh ku hayang emas teh. Cek Nabi Isa sia bener ngaku oh cenah kula. Ai sia ngaku mah geus tah nu dua jang sia atuh sia nu ngadaroti teh. Nu kula ge jang anjeun tah. Geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres. Gulak-gilek bae engkena teu bisa ngomong cau au. Sebab geus dikaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek Kang Jami tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah dua cinta dunia moal bae lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing geus tinggalkeun di dieu alhamdulillah tuh ditinggalkeun teh pan alhamdulillah nya nama emas geus ngabayangkeun meuli kuda nyieun imah ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae geus komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih ieu pohara keur mejeuna ngalamun kitu jol bae aya garong tiluan pedang geus dikikeun set naon eta emas nu saha nu kula lamun sia teu babagi mun teu babagi ieu beheung tarohana mun babagi salamet sakitu bae aing babagi salamet teu babagi beheung cek ngana teh deuk sugih teh jadi aing geus gahayal kuda imah tanah kawin deui malah main aing si mah minta salamet bae kula mah bagi sia mangga duaan lain tiluan bagi tilu mangga jadi garongna duaan bagi tilunya sering hiji nuhun gas tah dijang sia nu bogana dijang batur aing dijang aing cek kepala garong ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong nah ieu mah salah saurang meuli heula sangu meuli roti aing nungguan di dieu bari istirahat ayo itu mangga cenah teh ya otomatis anak buah garong teh ka ditu di jalan nyana ngahayal aing deuk meuli dahareun lah geus bae mantep jasa diracun ku aing geus nyana dahar paraeh ku aing kabeh mantep jasa kepala garong ge deui sarua musyawarah nya ada di dinya cek nyana geus bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diingkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk jadi urang bagi 2 siring hiji setengah oke cek nyana ieu ide bagus ieu geus beres ya sik geus komitmen nyana sasalaman ge lain kieu buk sasalaman ondo eta bos Pilihlah datang, kuluk naik kuda, mau bungkusan tilu, nunggu setengah racun. Atupan tadi ingkekeun deui tadi musyawarah lagi kos gitu. Datang ulah diingkekeun deui, ceger bae. Atuh langsung bae, datang, pokol, goler bae, misah uluna. Tinggal 2 anak, urang bagi 2. Jadi berarti hideung seuring hiji setengah. Hah, siap, urang balik kan meme balik urang dahar heula. Atuh dah lahar heula. Aduh, jadi mak-mak lapar teh atuh, teu kebel molotot. Molotot kabehan, mun sia molotot mabok kieu. Aing ge mabok ieu. Mabok-mabok nang ngaracun paeh kabeh. Emas ngagoler tilu jelema marabok kabeh paeh bae geus kabeh nu hiji dibunuh nu 2 mah kuracu teh kebal Kangjeng Nabi Isa datang deui ka dinya jupan ngagoler ieu kabeh di luar naon ieu emasna area keneh jelema ngagoler kabeh mun ajat ka Gusti Allah Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia
kabenaran nuku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi paraeh ngagoler kabeh anu miliki dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujung nama kos kitu tuh nu mantak mahnya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual ke agama ka Golkar kudu ngajual ke P3 kudu ngajual ke PDI kudu ngajual ke partai kudu ngajual ke kandidat hina amat tanya sekedar menghasilkan nu hina agama nu mulia dijual kadinya naudzubillah min zalik wa min zalik mantak ayalah ayat ieu wadzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunia ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi teger mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi teger mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana negarana panggedena negarana pangmahmurna haju jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh masyaallah ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia dunia nyaho kabeh ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos karar itu mantak ke ulah hayang urang masyhur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anan melo satungtung eueuh los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah jelema nu ngambeuna ge bakal modar gitu bae sih hese-hese amat sih jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren murid geus bararisa salat belajar dinyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih nu tatadina salat terapih jadi rapih nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajen kumaha ge kadieuna osok dibawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos gitu mah otomatis kudu menang kasinggung nggak bagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia kuaing di nonaktifkan pugu barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae pugu bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu kuari mah barang bau sia suri kos ngarti bareng jeung presiden urang ayo aya presiden dinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana jaraja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing moal dimangpaatkeun teu mabruk ilmuna masyaallah mantap atuh wayah jeung pemerintah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh cenah kiai aya deuk masyhur mah teh loba nu jari raja teh teu jaraheun ye dengekeun lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg deuk jadi lurah deuk jadi camat deuk jadi bupati jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan eta mah hanya sekedar anugerah Allah